Gandum tadi. Orang tos sampai di leuwih kancra ieu geuninganan pemandangan saya amat gini. Alhamdulillah atas nyampe pun. Ya. Oh, atau enaknya pas di leuwih kancra. Aduh, sumuhun nya ieu pemandangannya saya amatnya bundanya. Aduh. Ngiring jeung urang. Naon? Yogi tilu jeung urang. Saya sama Bunda Wawah ka dieu aya naon? Sumuhun. Sampurasun. Waalaikumsalam, Rampes. Aya ka dieu aya priyogi naon? Teh dongkapna ka dieu teh bade masihan terang. Kang punten, Ibu sareng padayat dongkap karena masyarakat orang dieu teh bade ngawartosan. Kin dina kaping 8 Februari bade aya acara di KKBK Kasundaan. Ulah hilapnya apanya di Pakansari nyaeta aya ngayakeun Sunda ngahiji anu digagasan ku KKBK teh Kesatuan Keluarga Besar Kasepuhan Provinsi Jawa Barat Banten. Teh saha deui, Pak? KBK teh nyaeta Abah Surya Atmaja. Gitu, Pak. Gitu. Eta geuning ketua panitiana dong, nyondongnya. Aduh. Abah Kumai. Ieu ketua panitiana sakananan ketua lembaga adat Tatar Sunda. Akan seluruh masyarakat kin urang canda ka Pakansari kaping 9 Februari urang ajakan ngayakeun budaya Sunda nya tong hilapnya kaping 9 Februari masyarakat sadayana urang kumpul di Pakansari ajak emak-emak bapak-bapak sadayana masyarakatnya tong hilapnya Kang Bapak Nuhun. Sunda Ngahiji, Sunda Ngahiji, Sunda Ngahiji. Ngahiji. Sunda ngahiji. Sunda Ngahiji Sunda Ngahiji. Sunda Ngahiji Sunda Ngahiji, Sunda Ngahiji, Sunda Ngahiji. Sunda Ngahiji Sunda Ngahiji. Sunda ngahiji. Sunda Ngahiji. Sunda Ngahiji. Sunda Ngahiji.